heula ngaran kuing nyaeta Adul, lahir di Cikundul, anu getol tarang kedul jeung pinter ngawadul. Tarang ngawadul maksudna teh. Bapak Ibu anu menggebu-gebu nuan juri anu seseri oge parah diri anu mata keurin. Kuing kada payung teh sanes bade naos. Kuing bade curhat saalik. Indung bapak kuing teh ngeureun cita-cita supaya kuing jadi PNS sepak bola sega sinaon ame gagah. Tapi hari kemarin kuing kalah tah jadi perangan. Kapan perangan teh sieun jadi kuing. Tapi kuing bangga urang kuing anu harebat cenah. Kuprokeun heula we orang kulo dieu. Cie kuprokeun bisa guru kuing aya di payung ieu kapan di sakola sok diajar segala rupa. Contoh kuing manteran temorangan kuing sok diajar seni perang. Tah ayeuna kuing rek perang jadi Haji Roma Irama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rakit-rakit dulu, benar-benar benar bersakit-sakit albiqi, bersenang-senang albiqi. Ari Haji Roma Irama mah jalan teh romantis. Mun hayang teh beda jeung urang. Ari urang mah pangagorekeun endog. Ari Roma beda. Riga pangagorekeun endog. Dijawab berikan. Romane palang tinggal lewas. Riga lalu. Nah, ayeuna mah kolektor jurusan Sukabumi Jakarta. Ari mah lamun ngedekan Jakarta. Ari rumah mah beda. Jakartanya Nini ngajawab. Moal aja ngatur nuhun. Mane mal? Terus. Panonton. Senggol dong. Slempel. Berarti kemana ya teh? Ngomongkeun masalah kanaraan. Uing teh hayang motor. Parah sakola. Wi bapak uing pulahkeun. Bak cenah sakola deukeut. Nah, aku make motor. Bapak mah cenah baheula teh leumpang jauh deh. Aya kana deukeut mah. Cek uing teh atuh pantes bapak mah. Akibat dipanggil jadi lumpuh. Bapak Ibu satu acar unsur pada masyarakat kata runcingan negara naon anu penduduk nak pangsa etik-etikna sok jawab apa teu. Nah apa kieu abdi kesiterangnya jawabanna nyaeta negara Italia sabab pendudukna kan enboan nyaeta Sita jeung Sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi